Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijni min dulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah li bima'rifatil ilmi wa sahilni abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ku pasal sawiji wa makna la ilaha illallah utawi maknane lapad la ilaha illallah. Iku lama budak orang nonodat kang den sembah iku maujud bihakin kalawan hak fil wujud ing dalam anane ilallahu angin tegese Allah sawiji. Faslun hartosna ari iya pasal sahiji. Wa makna la ilaha illallah ari makna nalapad la ilaha illallah. La ma'buda eta henteu aya dat anu wajib disembah eta bukti bihakin ku sabenerna fil wujudi dina ayana ilallahu tegasna Allah sahiji. Tegasna ari makna nalapad la ilaha illallah teh nyaeta henteu aya zat anu wajib disembah eta bukti kalayan sabenerna sareng dina ayana anging Allah sahiji.